Inilah nasibnya soldadu, diosol-osol dan diadu-adu. Tapi biar tidak apa, asal untuk negeri kita. Naik dan turun gunung, hijrah pun tak bingung. Aduli teuing kuring keur ngabagong, nu narenjokeun ulah rea omong. Kieu sote miceun tineng, lamun prumah moal sieun. Pasukan Siliwangi saeutik ge mahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damang moday Alhamdulillah. tepang deui nya urang ieu dina acara ngisi hiburan gitu. Di Karining Lingkar Simkuring Kang Opay, ieu oge Kang Oday bade ngiring ngeusian hiburan waktosna kanggo para pamirsa kitu kan. Tah tadi Kang Oday, tadi teh Simkuring teh ngalagu eta teh Mares Pasukan Siliwangi. Wah, Divisi Siliwangi. divisi Siliwangi teh nya. Hmm. Nah, pentandai Simkuring mah tak can lahir kitu nya. Sami si kuring kaca. Mumpointen ai sajarah mah nya. Sejarah mana? Sajarah mah tuluy-tuluy hidup temakeun ka anak incu kitu nya. Nepi ka Simkuring ge upami teu lepat mah baheula nganyanyikeun lagu ieu teh keur Agustusan. Gitu. Keur Agustusan. Mangoda eta baheula sarua panempatan teh eta kitu. Tameureun nepi ka urang teh orang Sunda menyebutna teh soldadu. Nya Apa? Sardadu. soldadu eta teh gitu, nepi ka soldadu. Tapi ai orang Sunda mah pasti apaleun. Naon soldadu teh nyata sardadu teh. Nah, Diosol-osol. dan diadu-adu gitu. Tapi dina lirikna teh meureun sok sanajan diosol-osol diadu-adu, tapi biar tidak apa, asal untuk negeri kita gitu. Ditungtung teh pasukan Siliwangi saeutik ge mahi patri kitunya. Alhamdulillah bentennya dina bisa nganterkeun urang kana kamardekaan. Tapi keun urang mah nya sambil mengenang mengadai bahwa soldadu baheula teh nya nganterkeun kemerdekaan lah kitu eta. Tah modal cing ieu mah urang dina sigeueun ngahibur we ka rekan-rekan sadayana. Simkuring teh keur leutik sok ngadangu kitu naon carita-carita kitu lucu masalah nya serdadu we kitu. Masalah tantara gitu eta. Tantara. Cing kira-kira mana sok aya carita anu nyata tapi pikaseurieun geuningan. Aya teh. Naon tah? Kita ge dongeng deui teh. Nya ti kolot-kolot gitu. Baheula papan zaman hujan cenah. Bukan tahun sabaraha cenah. Tahun 60-an kan. Nyebutna teh zaman kujang we. Hujan. Kapan hari si terdak kujang eta teh jadi maronokna teh gitu di warga atau di rumah-rumah warga. Ngarenongna teh Ya di desa sekeluarga teh aya 2 aya 3 si terdak kujang teh teh. Iya. Nya tipu eta teh lucuna teh aya nu teu apal eta kana pangkat. Da orang kampung atau orang apa? Hari teh atuh baru jam boro-boronya. Kumaha teh apal kana pangkat? Ya cenah. Nyai uceung mah cenah ya ku kaget cenah di imah kunaon? Naon cenah? Nya anu tentara teh anu maronok di batur mah cenah aya nu pangkat teh anu sersan. Anu mayor, anu kopral. Nah, cenah di bumi uceung mah cenah pangkatna teh lontong.
padahal lontong mah lain pangkat teh. ngaran Ngaran setara eta para kopra teh. Kopra lonto. tulisannya teh lonto benernya gitu. Lonto gitu. Betul-betul cenah lu kopra lu sarsan lu mayor. Nah, di bibir kecil teh cenah. Jelema eta mah lonto pangkat. nya jadi meureun yang dasar orang kampung mananya gitu kan cerita-ceritanya memang eta teh nyata nya kejadian di Ciawang gitu di Ciawang di lemur urang gitu nya eta dulu ya ari eta nu salam geus Oh. Nya eta mah deui nya gitu deh. Berapa? Icu-icu lagi area keneh. kumaha eta ingat-ingat poho kuring Kata si Kujang teh bekas tugas lo jo. masih eta gampang antara kene nya eta teh Kujang keneh. hmm. Balik tugas dan coba kepentingan balik ke coba lapar. Jauh kali mah teh. Mak, cenah. Aduh, lapar cenah nyong mah yo tugas. Aya cenah jang kopra cenah teu di dapur cenah beli eta mah sareng sayur kacang. Nya si Kujang eta teh meureun wah ka dapur. oh we Teu apa di dapur teh beureunan sayur kacang, sarantang, tuluy cain teh bari sarantang direnengkeun. Terus ada poek teh atuh da, bujang-bujang listrik udah nang eta mah. lama boro-boro Lagi ku colen aing solenus mah tetet terus kumaha eta ku si Kujang teh eta. Nu narantang ya siuk dikuahkeun. Barang dikucekkeun. Baha udah pun teh. teh bari danya Nya teh bari teh kan sok darubak teh mah gini. Mah, nah, jak kopra. Nah, sayur teh bala-bala teuing. Eta nyalengkeun si emak teh cenah ti Tijero imah jero imah teh. Salamna panginten jeung kopra cenah. Gocek teh bari. paili Ayo dirangkeun. Rantang sayur kacang jeung rantang cina bari. nya loba pisan bener cerita Aduh, jadi kerjaan baheula teh kerjaan perang teh da aya wae nu lucu aya. Lucu aja wae. Aduh. Ampun, Gusti. apa wargi sadayana panginten urang diteraskeun ge kana kisah nyata deui anu sanes anu terjadi eta di Ciawang gitu nya. Panginten urang lajeng deui engke cerita lucu eta sabadana ieu tembang.